biantara. 5. Nyusun rangkai biantara. 6. Nulis naskah biantara. 7. Biantara dumasar kana naskah. Nah, nu kumaha teknik nepikeun biantara. Teknik nepikeun biantara teh aya 4. Kahiji teknik ngapalkeun, kadua teknik impromptu, katilu teknik naskah, kaopat teknik ekstemporar. Nu kumaha teknik ngapalkeun? Jadi biantara teh ditalar tapi nyieun naskah heula, tuluy diapalkeun. Ditulis heula dina buku, dicoret-coret. Nah, geus beres, geus puguh ku urang diapalkeun. Nu kadua teknik impromptu. Teknik impromptu teh ukur nyiapkeun naskah gurat badagna, garis besarnya atuh bahasa Indonesia nama. Lantaran dadakan dititah biantara. Ngadadak. Neng anu biantara dipayun. Nah, eta disebutna teknik impromptu. Nu katilu teknik naskah. Naskahna ditetaharkeun tuluy dibaca ilaharna biantara resmi. Nah, lamun teknik naskah mah biasana ku biantara resmi sapertos pendidikan nasional, Hari Pendidikan Nasional kan sok aya naskahnya ti Bapak Kementerian Pendidikan. Teras 17 Agustus biasana mah sok aya ti Bapak Jokowi. Atanapi Hari Pancasila sok aya ti Menteri Nusanesna. Nah, eta anu kurang dibacakeun di payuneun. Eta disebut teknik naskah. Nu kaopat teknik ekstemporan. Biantara ditalar bari henteu nyiapkeun naskah heula. Ekstemporar mah nya udah we ditalar kumaha urang gitu nya ngaguluyur. Nah, unggal teknik biantara boga kaunggulan jeung kahingkeran atawa kalemahan sewang-sewangan. Kumaha urang rek milih mana? Rek teknik ngapalkeun, ibu abi mah rek teknik ngapalkeun pek. Ibu abi mah teknik impromptu nya mangga wae. Teknik naskah ibu mah abi mah teknik naskah wae ditulis pek lah. Nu penting kumaha kaparigalan hidap rek milih nu mana. Nah, sanggeus urang mika nyaho teknik, nah ayeuna urang kudu diperhatikeun hal anu kudu diperhatikeun dina biantara. Hiji, kudu parigel muka biantara. Kade eta teh. Pertemuan mimiti teh sok resep lah, lamun mimitina banyol ka urang sok siserian nya, sok resep ngadangkeunana. Tapi lamun urang mimitina geus bosen ieu mah teu rame, urang geus sok tara ngadangkeun nya. Nah, nu kahiji urang kudu parigel muka biantara. Biasana mun bubukana geus alus batur bakal kataji. Biasana sok kubanyol nya heuheurean ieu mah pasti resep biantara. Nah, kadua eces tur jelas nepikeun eusi biantara. Sora vokal kudu ngoncrang tur bentes.
Ulah laun oge teu menang cocorowokan cigah jalma stres biasa. Lamun orang kudu tariknya tarik, mun urang kudu laun. Ulah cigah jalma stres lah nya. Nu katilu ngentep seureuhna atawa sistematik kanyarita. Eusi biantara kudu mundel ulah ngayayai panjang teuing ari eusina teu puguh. Kudu jelas bentes ulah loba teuing basa basi. Nu kaopat pasemon atawa mimik kudu luyu jeung eusi biantara nu ditepikeun. Mun eusi biantara banyol nyatang tu bae kudu nembongkeun heureuy. Mun eusina daria pasemon oge kudu nembongkeun kadarian atawa serius. Tong aneh urang niat banyol ari pasemon serius moal nyambungnya. Nah, hidup dugi ka ayeuna, dinten ayeuna mah urang diajar dugi ka dieu wae. Nah, hidup tiasa nambahan pangaweruh tina LKS. Buka LKS, baca. Nah, upami aya nu teu ngartos, taroskeun ka ibu. Nah, dinten ayeuna mah dugi sakieu bae ti ibu. Kanggo daftar hadir hidup mangga dina kolom komentar nami sareng kelasna. Dinten ayeuna mah moal ngerjakeun tugas mung maca sareng menyimak heula gitu nya. Nah, sakitu ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.